Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utami nama tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayu nama tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Para mitra Sunda nu mulia, sumangawang cobi teraskeun serial dongeng Sunda Jaka Wulung. Mitra Sunda nu mulia, sakumaha nu tos dicarioskeun ku sim kuring saparakanca, wire harita teh Jaka Wulung mitembeyan narima panggembleng ti hiji kasepuhan nu nalah Ki Karta. Kalayan ku hiji cara nu ahing dina ngawiridikeun elmu silatna bisa disebut teu ilahar. Tapi sok sanajan kitu, dina waktu nu teu kungsi sabaralilana, hampir sakabeh wawesen elmu pangaweruh Ki Karta diketrukeun ku cara demit ka Jaka Wulung. Jaka Wulung teh estu kacida pinter tur motekarna. Cik pamikir Ki Karta, diga nama ngan kari hiji salah sahiji elmu nu can diturunkeun ka eta budak. Kana eta elmu pangawruh pamungkas, Ki Karta kacida mangmangna manehna asa-asa deuk ngalelerkeun eta elmu pangawruh teh ari nu jadi margalantarana mah Jaka Wulung teh sasatna masih kacida ngorana, masih budak keneh. Ku kituna can pantes bingkeun nampa panggembleng eta elmu pangawruh. Sedengkeun nu kadua nama nu dianggapna teh mangrupa panghalang utama, taya lian yen eta elmu pangawruh teh ngan bisa diwiridkeun ka jalma-jalma nu kawaris getih ti Prabu Siliwangi. Sabab cenah ieu elmu pangawruh teh memang diciptakeun tur oge disampurnakeun ku Prabu Siliwangi ku anjeun. Ngaran eta elmu nyaeta elmu gulung maung. Salah sawios elmu kanuragan nu dipibanda ku Prabu Siliwangi nu ngajantenkeun anjeunna teu kantos mendakan lawan Nusatata, Nusatanding dina nalika puncak kajayaanana. Tapi ari dina hateuleukna mah Ki Karta teh hayang pisan nurunkeun eta elmu gulung maung ka Jaka Wulung. Manehanana boga hiji pangimpleng yen cenah di tatar Sunda nu ngagem eta elmu teh ngan kari sabara urang bae. Ku kituna inyana boga hiji kamelang anu lumayan kana eta hal teh yen cenah eta elmu teh bakal sageuwatna sirna saupama kiwari teu diajarkeun ka budak rudin. Disagedengeun kitu, Ki Karta oge manehana teh kudu tunduk taluk patuh kana papagon nu geus digariskeun ku para karuhuna.
Sangkan inyana teu sagawayah ngawiridkeun ieu ilmu ka hiji jalma nu teu jelas asal muasalna. Mitra tah kitu rupina gambaran ka Mangmang Ki Karta dina hal ngalungsurkeun ilmu nu neulah ilmu gulung maung ka Jakawulung. Kitu teh mah sigana mah wajar bae. Lantaran boh Ki Karta ka Jakawulung atau oge sabalikna Jakawulung ka Ki Karta. Masing-masing teu maranehna teh teu pada nyaho asal usulna. Kasepuhan nu Ki Karta inyana sama sekali teu nyahoeun, malah jigana mah teu mantra-mantra acan, gasik bisa ngajudi. Yen Jakawulung teh bisa bae katurunan di Prabu Siliwangi. Atuh kitu deui Jakawulung ge bisa disebut teu nyahoeun pisan saha ari nu sabenerna Ki Karta teh. Nu kumanehna apal mah yen Ki Karta nyata saurang aki-aki anu luar biasa ilmuna nu oge geus nyalametkeun dirina tina katunggaraan. Ocap Ki Karta manehna sapeuting jeput nimbang-nimbang hiji kamungkinan nu dianggap hade pikeun nurunkeun ilmu gulung maung ka Jakawulung. Jorojoy manehna rek menta pitulung tinu Maha Kawasa. Tanggeus kitu mah laju Ki Karta tapa berata mujasmedi oge menta pituduh ti leluhurna. Cenahna saupama manehanana nurunkeun agema nu neulah ilmu gulung maung ka Jakawulung, ieu teh bisa disebut ngalanggar Purbatisti jeung Purbajati atau henteu. Teu pati lila. Hawar-hawar ti kaanggangan ku kasepuhan nu Ki Karta kapireng hiji sora maung. Ngagaur handaruan lumayan panjang. Ceurik Ki Karta nepi karancung-rancung ngadedengikeun eta sora. Sabada gaur maung teh sirna. Lalaunan Ki Karta mukakeun panona. Dina diri eta kasepuhan dinuhung teh dak dumadak jadi longsong. Marah mai bear. Ki Karta ngarasa yakin yen eta sora gaur maung ti kaanggangan teh mangrupa hiji ciciren. Yen niat inyana disatuyuan, disaluyuan ku luluhurna. Ku kituna Ki Karta geus bisa nyieun hiji kacindekan nu mantep kacida. Manehanana deuk sagancangna ngawiridkeun ilmu gulung maung ka budak rudin. Kocap kacaturkeun harita teh di eta wewengkon langit masih dihias ku bentang-bentang nu tingkarelip tingkaricup. Sasatoan riweung sarupa manuk geus mimis di harudang. Sorana geus kapireng disabudeureun eta wewengkon piluwengan geledegan. Tiga nu pilih genti jeung pancen ti sasatoan peuting nu miti carang cara rapeun. Harita teh Ki Karta oge geus narengsekeun ngolah napasna nu mangrupa hiji pamanasan nyungsi olah awak turta gerak badan. Saterusna mitra eta kasepuhan teh laju masang hiji kuda-kuda nu basajan. Kolebat. Set. Hup. Coreaceng. Hiup. Inyana ngamimitian pasang jurus-jurus nakalawan pinuh ku sumanget. Sabara jurus geus dipasang ku eta kasepuhan. Jurusna pating belesat, pating suruwuk meulah hawa isuk-isuk. Nu akhirna mah dina kira-kira wanci meletek srangenge nalika mimiti tembong panon poe. Dina hiji lahan rada negla tempat Ki Karta ngalatih ilmu kanuragana. Tembong ci ibu nu agaran selang dina dangdaunan miti maruragan. Ki Karta oge mitembeyan pikeun ngawatek jurus pamungkasna. Gulung maung. Hiat hep. Saeutik leungeun jeung ramona-bona Ki Karta mimiti ngahargasan. Ngawangun hiji panyakar nu siap pikeun ngabeset menjadi lawan.
Panca indrana teka sepuhan ge jadi leuwih seukeut deui. Kitu deui pangreungeum, panempona, pangangseuna, panyabakna sarta pangrasana. Launan tapi pasti jadi nambahan. Leuwih seukeut, leuwih sampurna. Contohna bae sopama aya hiji gerakan sakumaha oge leutikna eta gerakan jeung di mana bae eta gerakan nu matak nyurigakeun kana dirina. Geus pasti moal bisa lolos tina panca indrana eta kasepuhan. Tina ti korona eta kasepuhan ngalir sarupa gelombang sora ngaliwatan bahamna, ngageterkeun letah jeung lalangitna, sarta kaluar dina rupa sora nu ngagerem, siga-siga sora maung. Ceureateng! Awak Kikarta luncat hampang naker. Tata dua dampal leungeuna ngarah kana palebah hiji tangkal kiara nu gedena teh sagede awak jalma nu dewasa. Hiat! Wus! Sagumpal tanagan teu bisa dituturkeun ku panenjo teu katangen. Ngabelsur tina cakar-cakar Ramo Kikarta. Laju ngahantem hiji tangkal kiara. Wup! Duh! Nu ngabalukarkeun hiji sora nu handaruan, nu ngageduk kana tangkal kiara. Mitra moal bisa kabayangkeun kumaha jadina saupama nu diteunggel teh awak manusa. Sanggeus kitu sakedapan Kikarta tetep ngangtung ajeg bari dua sukuna rada diteku kabelah handap sarta leungeunna muka kabelah hareup. Kumaha nu kajadian mitra? Eta tangkal nu memang lumayan gede na teh jiga nama teu cecel teu bocel sakedapan. Eta tangkal kiara nu diteunggel ku Kikarta teu kieu-kieu tetep beleger ngangtung ajeg. Tapi jiga nama ngan pikeun sabatara waktu wungkul. Dak lumadak. Drak dek. Kapireng sora-sora pating derek-dek tina tangkal kiara nu remuk tur pararotong. Teu lila. Korobas! Puh! Tangkal kiara jangkung ngagubadag. Runtuh niban lemah. Luar biasa. Moal bisa dibayangkeun ku urang sadayana sakumaha jadina lamun eta tenggelan nu diwatuk Kikarta. Nu tembong na teh eueuh jiriman. Lamun ngahanca ka awak manusa jiga kumaha teuing jadina. Kalawan teu katangen ku Kikarta, bisa tukangen tatangkal nu ting jelek-jelek di eta tempat nu negla. Budak rudin nu nolah jaka wulung mirengkeun, tur tangaran juga oge kaget. Kaget liwat saking. Eta pamuda teu nepi ka tolohok mata simeuteun. Sungutna calangap. Manehana hampir teu percaya kana tetenjoanana. Tapi manehna ge gancang deuat surti. Yen manehna kudu sagancangnya indi ti eta patempatan, sacan kanyahoan ku Kikarta. Mitra Sunda nu mulia. Di hiji patempatan rada negla di eta wewengkon padumukan si aki kasepuhan. Nyaeta di saluhureun pancuran paraji maranehanana bebersih. Di dinya teh jaka wulung satekah pola meraktekeun, nerapkeun daya ingetanana nu luar biasa. Nyaeta kana gerakan-gerakan jurus nu sabenerna.
nepi ka bakatku kalilaan mah. Jaka ulung sorangan teu sadareun yen sakabeh elmu nu diajarkeun ku Ki Karta kalawan demit beuki lama beuki nambahan oge. Sarta tingkat kabisana eta budak Rudin ge beuki nerekel naik. Tapi kabeh dieunakeun mah mitra, manehna teh antuk nama sadar oge. Utamana mah dina mangsa kamampuan dirina karasana teh undak atawa ningkat. Nu eta undakna teh lumayan cepet. Lengkah-lengkahna jaka wulung beuki hararampangenaker. Luluncatana oge tambah jararau. Daya pangjejeg jeung tenggelan-tenggelanana beuki ngabogaan tanaga. Sarta panca indrana ge jadi jauh leuwih seukeut. Jaka wulung geus bisa nitenan kalawan jelas. Sok sanajan Ki Karta mitembeyan latihana dina mangsa reyem-reyem janari. Nyaeta wanci janari. Utamana mah wanci haliwawar. Nalika kongkorong hayam kakara 2 kali. Sumawona upama wanci balebat mah dati belah wetan ge geus tembong udat-udat dina waktu rek fajar. Pangreungeun jaka wulung. Kitu deui bisa ngadengikeun sora monyet ti kaanggangan. Hiliwirna angin nu ting keresek dina dapuran awi di wewengkon padumukan si Aki. Oge di wewengkon lengkob nu deukeut ti padumukanana. Malah sora tingkar celakna cai nu maruragan tina dangdaunan kapireng ku eta pamuda. Oge pangangseuna saolah-olah bisa ngebedakeun jukut jeung eurih. Tina jauhna kira-kira sabara lengkah. Salian ti eta jaka wulung ge geus bisa ngararasakeun waruga tatangkalan. Saacan talapok leungeunna bener-bener ngaragap eta tatangkalan. Antuk nama mitra. Jaka wulung hiji budak nu motekar geus mampu ngajudi. Yen sabenerna mah Ki Karta teh ngagembleng manehanana sacara rencepan. Jeung eta sangkaan manehna teh jadi hiji kasimpulan. Dina nalika si Aki kasepuhan nu tetep aheng mintonkeun salah sahiji jurusna nu kawilang pangrongkahna. Elmu bulung maung. Jaka wulung neruskeun deui katakna. Manehana miti musirkeun sakabeh kakuatana pikeun nginget-nginget sagemblengna kana gerakan elmu linuhung nu dipibanda ku Ki Karta. Lalaunan jaka wulung ngarasakeun leungeun jeung ramo-ramona ngaheurasan. Nu satuluyna ngawangun panyakar nu siap pikeun nekuk nu jadi mangsana nu jadi lawana. Panca indrana ge jadi leuwih seukeut deui. Tina ti korona ngalir hiji gelombang sora ngaliwatan sungutna nu mampu ngageterkeun letahna tul talalangitna. Sarta kaluarna teh teu beda jeung Ki Karta. Nyaeta mangrupa sora nu ngagerem lir ibarat sora maung. Wut, corelateng. Jaka wulung luncat hampangeunna sarta 2 dampal leungeunna ngatius ngarah kana palebah tangkal raksama nu masih ngorak. Corelat. Gedena eta tangkal teh kira-kira sagede pingping jalma sawawa. Hiat, wus. Jaka wulung ngarasakeun hiji tanaga ngagumpel bari taya jiriman ngeblesur tina cakar ramo-ramona. Hiu, kies, ngahantem puhu tangkal raksamala. Ngabalukarkeun soran lumayan tarik ngageduk handaruan. Aweuhanana saolah-olah neunggelan kana palebah dadana sorangan. Pikeun sabara kedapan majaka wulung rada ngajari jeug oge dina kuda-kudanan nu rada ngala kabelah handap. Sedengkeun 2 dampal leungeunna masih nyologodor kabelah hareup.
Mitra eta tangkal nu kawilang teuas teh tetela ti regrog-regrog masih belejag nangtung ngajega jiga teu kerel-kerel ngan ukur oyag-oyagan lalaunan. Lila oge jakawulung teh nungguan tapi tenggeulana teu mawa balukar teu mawa pangaruh naon-naon jiga nama. Atuh jakawulungan bati rumahu bari ngarenghap jero kuciwana keur jiga nama eta budak Rudin. Nu satuluy nama eta budak teh ngalengkah ngadeuketan tangkal Raksamala. Ragamang ku manehna dirampak kurut manehna neunggel tadi. Jakawulung arasa longsong nalika manehna ngarampak kurut teunggeulana dina tangkal. Karasana teh eta babagian tatangkalan kurut neunggeulna teh rada cohak kurang deui sajengkal. Tapi ngan ngabalukarkeun kitu wungkul. Jurus anu dipetakeunna can mampu ngajadikeun puhu tangkal pararotong. Aing kudu leuwih asak deui ngalatihna yeuh. Aduh. Gerendengna Jakawulung. Ku kituna mitra dina sabara poe mah manehana bener-bener musirkeun dirina ngasah ilmu pangaweruh nu ku manehna di alap ti Kikarta. Satuluy nama sanggeus ngarasa cukup latihanana. Eta budak Rudin teh nyoba-nyoba deui jurusna pikeun mastikeun pangaruhna. Sanggeus manehna ngarasa leuwih soson-soson dina ngalatihna. Kocap kasatulukeun dina hiji poe Jakawulung seperti biasa mitembeyan jurus-jurusna. Manehna ngahajam milihan tangkal nu jadi sasaran nyaeta tangkal Raksamala nu rada leuwih gede. Jakawulung musirkeun deui sakabeh kakuatanna pikeun nginget-nginget sagemblengna sakabeh gerakan ilmu linuhung ti kasepuhan. Lalaunan manehna ngarasakeun leungeun jeung ramo-ramona jiga nu ngaheurasan. Sasatna manghawangun cakar-cakar nu siap pikeun nekuk nu jadi lawana. Panca indrana oge geus mimiti leuwih seukeut. Tina ti korona ge ngalir hiji gelombang sora ngaliwatan sungutna ngageterkeun letahna tur talalangitna. Tata kaluarna teh mangrupa sora nu ngagerem handaruan, lir ibarat sora maung. Jakawulung luncat hampangeunna keur ngabelesat. Sarta dua dampal leungeunna ngatius ka palebah tangkal Raksamala rada badag. Hiya! Wush! Deui-deui Jakawulung ngarasakeun hiji tanaga nu ngagumpal bari taya jirimna nu ngablesur tina cakar-cakar ramoleungeunna. Hiu! Duh! Ngahantem kana puhu tangkal Raksamala nu rada badag. Nu ngabalukarkeun sora seperti biasa ngageduk handaruan. Nu aweuhana seolah-olah neunggel kana awakna sorangan. Geus kitu mah. Bari tetep pasang kuda-kuda rada doyong manehna ngadagoa naon nu bakal kajadian ku teunggeulana nu diabar kana tangkal Raksamala nu rada badag. Mitra dak dumadak kapireng ku eta pamuda sora pating derek-dek tina puhu tangkal nu raremuk tur taparorotong. Satuluy nama Gorobas Bro, hiji dahan tangkal peunggas laju ragrag niban lemah. Jakawulung molohok mata simeuteun. Manehna ngarasa teu percaya kana pangaruh teunggeulana siga kitu. Sakedapan manehna ngajenghok bari sungutna calangap lantaran hemeng kacida. Kocap disatukangeun tatangkalan.
Ki Karta nalingakeun kana eta hal. Manehna ge teu kurang-kurang siga nu kasima lantaran cik pamikir eta kasepuhan. Sangkan bisa ngaluarkeun tanaga tanpa jirim siga kitu. Manehna mah perlu ngalatih dirina teh mangmulan-mulan ilana. Tapi ieu budak Rudin. Jaka Wulung nu masih kasidang orana. Manehna dina sabaraha poe oge geus bisa nyieun hiji ketak gerakan nu mata katida helokna. Waduh, luar biasa ieu budak. Memang mitra, luar biasa. Sakumaha gerendengna eta kasepuhan nu lah Ki Karta. Nu manehna teh jati dirina can kanyahoan ku urang sadaya. Ceuk eta pamikir kasepuhan bari ngagerendeng, mung Prabu Siliwangi ku anjeun anu mampu ngadamel ketak siga kitu nalika anjeunna kira-kira saumur Jaka Wulung mitra. Cak mita Sunda nu mulia. Hatur nuhun kana parhatosana. Hatur nuhun oge kanu ngarangna Bapak Hermawan Aksan. Hapunten kana samudaya kalepatan sareng khilafanana. Insyaallah. Enjing pagetowang cobi-cobi teraskeun deui. Tumangga mita Pasunda nu mulia. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wang cobi teraskeun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kawayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng khilafanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.